Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng magfirat ti mantena urang tiasa ruwing mangpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeyan ieu acara mangga urang ngaoskeun basmalah saserengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Parantos katingal ku urang dina waktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan di urang ngalaman kemunduran. Tos tangtos deui dina kalangan siswa SMA seueur pisan kabeberat anu karandapan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salama ieu teh para siswa mung ngadeheuskeun pramuka teh teori unggul, padahal pramuka teh langkung lebet ka sistem bermain sambil belajar. Hadirin, pangajar kapramukaan teh salaresna mah pikaresepkeun margi tiasa nipuk sikep jeung karep siswa anu alus. Naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kapramukaan di kalangan siswa teh. Ieu patarosan tangtos baris tiasa kawalar dina ieu riungan. Wileuh dina waktos ayeuna Bapak Dede Yusuf parantos nedunan pangulem panitia. Hadirin kanggo urang mah jenengan Bapak Dede Yusuf teh tangtos moal biret deui. Anjeunna teh Bapak Kawarda Jawa Barat kanggo anjeunna tangtos bidang kapramukaan mah janten tuangeun sadidinten. Naming supados langkung ningna saha ari Dede Yusuf teh simkuring baris ngadugikeun riwayat hidup anjeunna. Henteu seueur waktos anu disayogikeun kanggo jejer bahasa kirang langkung 60 menit. Ras ditambih deui 30 menit kanggo bilih aya patarosan. Supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ka Bapak Dede Yusuf kanggo ngadedakeun bahasanana. Hadirin, dalam ti Bapak Dede Yusuf teh parantos ditunggukeun. Alhamdulillah rengsek kapihatur kedaran ti Bapak Dede Yusuf tina sedaya anu parantos didugikeun ku anjeun. Tangtu urang tiasa nyugukeun yen saleresna mah ngarojatkeun kapramukaan teh gampil pami urang kang cerah-cerahna. Akhirna ieu acara teh dikawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah saserengan alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan simkuring anu henteu reunah kana ku paripaos biwir teu dewengku letah teu tulangan, biwir kena ku jalil letah kena ku salah. Mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.